Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku pribadi yang dihormat, Syekh Al-Mukarram, para kiai, para santri, anu tetiasa disebatan satu persatuan insyaallah dengan kirana rasahabat pribados. Oke, ke para bapak, para pemuda, anu tos sami-sami biasa melaksanakan nyata dalam rangka pengawasan format sami yang berbeda hormati. Oke, terutama nyata aspuhan sebagai motor daripada format, yaitu Bapak Haji Haidar Kasih selaku orang tua pribados. Oke, Tilap selaku pendiri pengasuh pondok pesantren Dewa Ihsan beserta para panitia, para tokohna, para pemudana anu alhamdulillah insyaallah pribados hormati. Dipayun pribados nyuwun jeung maaf saudara pihak punten kumargi mungkin cacahamana bahasa lain cacahan kaos pribados. Namun sakedik lamun cek bahasa ua mah ulur-ulur dina batu daripada menurun yang main juga silahkan gitu nya. Pertama nyuwun kadiapunten margi Bapak Kepala Desa memang selama ini hampir 100 pribados wae keresan beliau kirang sehat namanya ngawean Bapak pribados menuju rumah sakit, mudah-mudahan disehatkan deui ya Kepala Desa orang Saraya. Salajengna pribados secara sebingah anu teh karena pertama para mualimin-mualimat tidak benar tentunya sanes para kiai sareng santri wae pribados oge mungkin urang sadayana selaku muslim berkewajiban pertama ngandung komo langsung laksanakan itu salah satunya karena lain hanya desa kecamatan Batu Rumah aya para mualimin-mualimat sehingga pamijahan wae anu jumlahna 15 desa hanya yang Gunung Bunder 1 dan Bunder 2 itu punya nilai lebih, nilai plus daripada alim ulama yang di wilayah itu salah satu nilai plus. Anu salajengna anu sakumaha di Kang Yaman parantos digorengkeun leres pisan bahwa rencana di tahun-tahun kurang langkung tos hampir 10 tahun ya misalnya rencana bade ngarehat masjid nyuwunkeun doa sareng dukungan anak khususna anu aya di wilayah Pasir Kolang tentunya anu nguping kana pengaras suara. Yuk urang segera gerakkeun deui sing-singkan lan baju urang kumargi waktos nyerelek wae besi ambruk manten. Mudah-mudahan kejadian merambah ke Cianjur, mudah-mudahan bencana di Cianjur sing segera pulih anu bencana mudah-mudahan sarobarkeun segera normal deui tentunya. Tahu kituna terkait dengan masjid mudah-mudahan nyuwun doa sareng dukunganna insyaallah kira-kira tentunya tahun payunnya misalnya tahun payun sing aya modalna aya lagi aya sih cuma saya cukup itu aja. Mudah-mudahan di mana baik di rumah baik karena kawasan sangat murah, mudah-mudahan aya di orang Saraya disehatkeun sehingga laksana cita-cita orang sepertos masjid-masjid anu sanes. Berkaitan sama pemerintahan anu memang ayeuna teh hampir Kabupaten Bogor anu disebutna sami sade 1 miliar 1 desa. Nah, Gunung Bunder hiji memang tos diplot melalui khusus nyata salah satuna daerah Wates anu insyaallah Cirebon anu kampung masjid Umaruhur insyaallah hotmik Pasir Konang oge anu di masjid sampai ka Rumina Mangasan insyaallah hotmik. Namun aya sedikit kendala nyata di RAB tentunya kalau hadirin sadayana margi ieu abdi ge titipan bahasa ka Lurah Bapak Kepala Desa masyarakat tentunya anu kena tos diplot wilayah kena bangunan aya naon jeung kunaon sih bisa dilaksanakeun wae. Nah abdi punya kewajiban untuk menyampaikan itu. Pertama karena memang aya RAB anu salah abdi bisa nyalakeun bukan salah mudah-mudahan ada mulai desa atau PT pihak kecamatan yang jelas aya salah, tapi insya Allah salah eta biasa diselesaikan lah, bisa diselesaikan. Mudah-mudahan duka ending, duka pageto anu ti wilayah di kesempatan tadi insya Allah akan dilaksanakan. Tentunya itu agak perlu dukungan
daripada semua pihak, baik itu khusus anu aya di pemerintahan, oke masyarakat, baik bapak-bapak maupun pemudana, tentunya wajib ngadukung kena program pemerintah karena bangunan anu di wujudkan ke pemerintah melalui pemerintahan desa tentunya pikeun urang. Tak gitu. Oke, di Bados nyuwun dihapunten sekali deui itulah informasi anu dimandatkeun di Kepala Desa Kabupaten Bados. Kira langkungna nyuwun maaf sareng dihapunten bilih nyangkut kalatos. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.